ngomong keur hirupna kitu mah daleg degan anjing pokona mah aing mah sok pokona nu macem-macem ka aing mah didodet ku aing suwer aing ngasuwer sok nya engke teh di mana datang malakal maut teh datuman kitu tadina mendatang malakal maut teh man rebuka macem-macem didodet anjing eta ka malaikat wani kitu ada tumana kitu sok malaikat teh aing malaikat teh nyabut umur sia sorry beh aing nyebut babeh ka malaikat nyebut babeh detak di mana geus tuman dikir teh kitu nya bener ditumanana naon tumanan takomo di kampung mah geuning ibu-ibu utamana ibu-ibu boh reuwas boh naon teh geuningan kana jorang lumbatna teh atuh teh ka gara pek boh aya gelas ragrag tapi punten ieu mah sanes jorang ieu ieu mah nyaritakeun tina kabiasaan jelema lain ieu mah gelas beupeuh teh kamar guprak gelas astagfirullahalazim Allahu akbar par kuduna kitu itu ieu ta islami teh kitu ieu mah lain kanyut sia aya teh nu kitu demi Allah aing mah aya aing guprak Anu leuwih teh eta aya da aya anu kitu demi Allah aing mah sok bener atuh Kang ieu mah nyaritakeun bener kudu teh kan sing ngetik kana aya ieu mah aya jelema nu kitu aya sing ngetik da lain bohong lain caboka nyaritakeun nya nya Kang ieu mah nyaritakeun teh anu nya gitu nya aya kejadianana tah bener ngan teh keukeu nu bageur teh teh keukeu mah bageur kitu kode gembel sia kunci cenah kitu nya sia lahir nah kitu sia laer bujung laer lahir mah sama loba nu kitu teh loba tah awewe nu kitu tah engke mah genti ka ibu-ibu mohon lamun reuwas lamun naon teh astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi la ilaha illallah cenah matuhnya Kang cenah matuh di mana geus matuh mati nya hirup oge moal motah salilana narima papata lain narima papatong belum gitu iya mah nyaritakeun dangukeun teh ayu nya ieu mah kitu aduh alhamdulillah yang nu narongton teh geuningan ti frekuensi 352 Padepokan Pawayangan salam baktose ka Mitra Mukti 352 nu aya di Sero nya salam 5155 semoga 102 selalu nya di Juliet Julu 10 AGS nya wilujeng tepang dina wengi ieu tak kitu mi HPW ka ibu-ibu di Pawayangan kade di mana reuas teh kadenya gentos engke mah entong kudu kitu nya ulah cara Teh Ayu genti nya tak kitu Boim kade ulah aya ya bisi engke datang malakal maut cuk malakal maut teh assalamualaikum parantos waktosna dugi ka waktosna ayeuna kedah muli oger aduh breaker gitu majigana nyata ulah lebih ka kitu cing islami lah tina tekadna tina ucapna tina lampahna teh islami gitu al islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadi ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun ku lisana
jeung papada baturna kulisana jeung kuleungeunna Laras. teu sing lisana heula nya leungeunna silaturahmi jeung papada batur urang sadaya nya Tenan. mayoritas pan di negara urang teh agama teh Islam. mayoritas agama Islam. 80% di negara urang teh agama Islam. tah tina 200 juta penduduk dicokot 80% seberapa? Jadi 80% tina 200 juta seberapa? 180. 180 juta anu agama Islam. cokot teh ku fakir miskin. Tinggal 100 juta. Ulah cokot 100 juta na salawe juta we anu mampu nya salawe juta di negara urang nu mampu na saminggu neuneun duit 1000 kali 25 juta sabaraha tah 25 miliar beureun Akang. 25 Miliar. tah 25 miliar setengah miliar sadesa nyieun masjid di unggal desa ya Maburuk Puasa anggeus. tahun ya kan? anggeusnya Aberes. 50 desaeun 50 desa. saminggu tah tina 1000 umat Islam nu sadar ulah nepi ka kieu di sisi jalan geura aduh kitu tah aseupan di kieu-kieu Nyair. Amin. Ayakan. era Gamun atuh. agama Islam mayoritas nepi ka kitu Bener. nya Tenan. coba lamun 1000 saminggu umat Islam tina 25 juta 25 miliar salurkeun Komo 100. 500 juta ka tiap desa nyieun masjid nu agreng nya Cacak kena 25 tah. kitu da bagja geura sok Oh nya kan bener. lah monya aya agama batur anu tina 10% teh bari jeung dibagi-bagi ala lagreng tempat ibadahna Halus. nya Bener. nah ari urang Itu namprak di jalan deh. bari jeung batur mah teu namprak di jalan Teu nya Oh. kitu geura sok kasadaranana kesadaran sadar beragama sadar bernegara sadar bermasyarakat masyarakat. nya Tenan. sadar bernegara cing inget itu negara urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang hasil ge keur urang ke Kene. gitu Laras. sadar cenah bermasyarakat narek paheuyeuh-heuyeuh leungeun pantai antai tangan terek jeung saha Jeung papada urangnya. jeung bapada urang da Tenan. sadar beragama cing inget kapan urang teh bakal Maon. maut naon anu kudu ditinggalkeun jasa anu Hade. hade amal anu Hade. tuh itu sok nya Laras Akang. saling wasiatan jeung papada urang jeung papada babaturan Saling jungjungkeun. saling jungjungkeun saling pajukeun abeh teu rugi Laras. demi wan